Naon sih baboin di dia isukan cocolokan bae ampun Di geruan ku abah cicing bae. Abah ke pasar. atuh ka pasar mah ka pasar be kunaon kudu gogorokan bae ngaguruan si Ono Boim Abah panginjemkeun motor kasih dadai. bung lah abah isin unggal ka pasar kudu bae nginjem ka si dadai meuli atuh bah Aing duit di mana sih ya Boim? atuh jual bah kebon pan teu digarap eta kebon ge jeung naon meureun mending dijual beulikeun motor daripada pinjem bae isin bah isin Geus ke deui ke jual kebon mah. Geus kira kali itu kasih dadai. Ngopi bae ngopi. oh geus lah aduh ayo bae abah geunah ngopi dah minjem motor deh kasih dadai padahal mah lupa ge bisa aleman gila lah cang dunia ge aing geus ngopi mah biasaan ieu motor yo ampun aing mah rusak bejeng rusak heran nyenangkeun teh boga motor teh ibu boga motor ge mung capek tah kabeneran aya di dieu sia dai jadi teu capek-capek aing neangan ka imah sia tah dai minjem motor dai bae ka pasar motor nginjem motor motor yang ngadat coba ke dia eta sia main inum bae pelit sia mah abah sia mah kebiasaan aing nginjem motor bek aing bae heran aing mah sadeui atuh lah meuli ge mantakna naon dai geran minjem abah aing bisi ngamuk buku rusak orang main kerjaan lah yo geus segera adekeun heula oke kedong sebagai kopi deh yo baik aja lo koin rusak naon yo tuh mata aing ruhai ka lo kori mah ai cai huluan kieu aing mah motor naona meureun yo dai kebal sih kaden motor kos gitu doang ge geus encan sih kedong hinjom kebal-kebalan bae sekalian mah dai aturkeun abah aing ku sia iblon hinjom aing capek coba aturkeun itu kiraan bengong bae kasih eta neng neng dai kok lompat sih sieun meureun nyeri sia begitu sia tan dikasihankeun hi piraku lah bisa kacang ya begitu sia saya rumahnya gua mah apa sih gak motor Nek baca ke pasar kamu ngopi di Mas Yo ayo
boem kebal amat nyanyi motor ke si Dadai. Kebedak berang deui yo. Boem si Dadai itu kan datang tuh. Motornya mogok, Bah. Kebal amat si boem kebal berang deui sia. Motor lagi mogok. Nyaho, Caki, kemana moron? Nggak segera antarkan abah ke pasar. Ih, embung lah, Bah. Geus pati teh minjem motor, nah kita nganterkeun deui. Si Ono we tuh, Bah. Nggak liar bae anak ya dua-duana yo. Anak yang bapak ribut baik, sedinjaman motor. Tuh si Ono tuh Ono. Dia. Nah, Bah, antarkan abah ke pasar. Mbah, Anterkeun. kakak baik. Teh si aing geus nginjemkeun motor, nah geus anterkeun bae dianterkeun. Dianterkeun, adik istirahat lah. Ulin bae si sia. Usah hiji na anak yo. Antarkan abah. Ayo. Langsung berang ke pasar yo. Ayo parkir. Si boim ku malas di tanah adena be. Ih, dak. Are di tita kokot kuduk daek si Ono. Oh iya guys, naik ono. Ayo segera. Bisa tuh sih naik motor. Bisa bah. Sabar baik. Dasar motor butut. Pasti dah bah. Orang pakuan.